Oke kagoknya. Cuma kan harus iraha eureunna ke. Tah, kieukeun. Kieukeun heulana. Kieu wargi ya. Salah sawios wargi simkuring nu naruskeun kieu. Kang upami eurih ngora beukieun teu? Kange domba atanapi panginten kange kambing, komo sapi. Tah nu kieu pangintennya. Tah, ieu teh eurih. Eurih ieu teh atanapi ilalang. Oh. Aya geuning laguna ilalang ilalang. Tah. Nu kieu sanes wargi ya. Bari teh nu kieu nya. Kange domba, kange kambing, kange sapi khusus kange nu teu acan uningan, nu teu seuningan mah skip daripada loba kamana meni. Bari ditongton mangga. Ieu teh caina gitunya tiasa dianggo lanong nyeri beuteung, domba anu mencret atanapi embe nu mencret mangga dilanongan ku ieu. Daunna anu ngora tapi daunna anu ngora tiasa dianggo pakan ternak. Bade domba, bade embe, bage sapi mangga resepkeun pisan nu kieu teh. Janten tong kabodohan upami aya eurih ngora komo anu campur sareng jukut kieu mah. Arit ala parabkeun ka domba ieu topi nyengsol wae. Parabkeun ka domba raoseun domba mah enakeun. Itu eurih ngora mah santong nu kolot, da nu kolot mah liateun. Karunya dombana bisi pararohang keur metus teu aya wawasan sabelah. Itunya wargi. Jadi bilih naroskeun deui eurih beukieun teu domba beukieun. Beukieun pisan asal anu ngora eurihna. Nah gitu. Hatur nuhun tekeng hilap semangat sing sarehat lah.